nuhun nada panjang pangampura agungna kanu dipayun jembarna kasadayana atuh kula luput nyuhunkeun di maklum lepat nyuhunkeun di hampura lantaran karek calegnya lemekan kedal ucapnya nyarita lalambe ki juru pantun margi ai pantun mah kuratu moal katimu ku pandita moal kabuka ku resi moal kapanggi iwal tikatimu ku juru pantun tapi pantun kantun saur kecap ayat di baheula pantun mah teu aya carekeunana nyatana pantun mah teu aya coretana hampura kasadayana kasindir kudu wayahna malah mandar ieu pantun aya pulunganna napikeun budak mora ayeuna anu ampir pohokana seni tradisina nu akhirna kumaha cul dog tinggal iga seni sorangan diculkeun nu batur dimumule batur mah ngabumule seni urang kamari amang di Australia dimumule ku anjeunna nada agungnya paralun nada jemar pangampura kunaon atuh cenah kolot baheula pangna diayakeun sajen urang jelaskeun heula saeutik bilih salah kaprah saeutik weh walrana mah kunaon urang dieu pangna ngayakeun ke hiji adab terhadap leluhur dua hormat kana karya karuhun moal aya urang tanpa para leluhur dina ieu runayan teh aya cikopi pahit cikopi manis teh pahit teh manis sagarupana warna-warni tah teu beda dina ati manusia oge sami jalmi nanging atina benten-benten kayangna benten-benten tapi lamun dihijikeun mah sapamanagan satujuan ku aya merdeka teh ku kesatuan jeung persatuan tah ceuk kolot baheula mah sim kuring ieu teh tim simbol persatuan jeung kesatuan antara amis, pahit, asin, peuheur, lada dihijikeun masa nyiruk merdeka musir penjajah kitu sanes pangiteu nyawa ieu mah moal panjang kapi catur ade mantun mah kenah wengi jeung deui aya ngalalakon mah kenah wengi kumargi kitu sim kuring mah ngan ukur nyampikeun bahasa tadi bae bahasa raja ai raja teh saur guru sim kuring mah pangarsa Syekh Muhammad Abdul Dawas Saiful Masrul anu ti sirna rasa TIM nyata raja teh tawasul ka nu Maha Agung nanging ku bahasa Sunda dari Allah mah tong boroge bahasa Sunda cek kuring mah bahasa sirip Allah mah maha sagala-galana can permios hapunten bilih aya kalepatan billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jembara hayu urang dieu mulus bangus sehat selamat al-fatihah. Cang rapes atur nuhun pangarsa Bapak Kubu oge reng-renganana oge warga masyarakat Bapak RT Bapak RW tikawit diluhur nepi ka handap mugi-mugi pupuh Sumedang sing bener bager cager pinter amin ya Allah ya rabbal alamin sing dipasihan deui ka jembaran rahmaniana ku Allah subhanahu wa taala tinggal anu pupuh Sumedang dugi ka rahayatna sing jembara hayu sing aya dina kasinugrahan can rampes